Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Fahris mangka kudu kadademes anjeun ghayatal hirsi kalawan antekna pa kadademes. Ala qatisa bil akhlaqil hasanati kana ngusahakeun pirang-pirang akhlak anu sae. Litas ada supaya bagja anjen biha kalawan ieu akhlakul hasanah fid dunya di dunya wal akhirati sareng di akhirat. Fil hadisi sareng eta tetep dina ieu hadis. Inna hadhil akhlaqo ari lapad inna hadhil akhlaqo. Inna hadhil akhlaqo sayaktosna ieu pirang-pirang akhlak minallahi eta ti Gusti Allah. Paman mangka ari saha jalma aroda eta ngerasakeun saha Allah Gusti Allah bihi ka ieu eman khairon kana kasayan manaha maka maparin Allah hu ka ieu eman khuluqon hasanan kana akhlak anu sae. Paman sareng ari saha jalma aroda eta ngerasakeun Allah bihi ka ieu eman suan kana kagorengan manaha maka maparin Allah hu ka ieu eman khuluqon sayyi'an kana akhlak anu goreng. Waqala sareng nyarios saha syairun nail tukang syair nel Hafidul Ibrahima tegesna Hafid Ibrahim. Faidza rujikta khaliqatan mahmudatan faqad istafaka muqassimul arzaq. Faidza rujikta mangka di mana-mana dirizikian anjeun khaliqatan ku akhlak mahmudatan anu dipuji faqadistofaka maka nyata milih ka anjeun saha muqassimul arzaki zat anu ngabagi pirang-pirang rezeki. Fannasu mangka ari manusa hada anu ieu hazuhu eta ari bagianana ieu nas malun eta harta waza sareng waza ilmun sareng ari ieu ilmu wazaka sareng ari itu makarimul akhlaki eta pirang-pirang akhlak anu mulia. Wallahu a'lam bishawab.